Nah mi, jam saking sebalik ka imah. Kami di PHK, Pi. Oh, no. Coba acan digaji, tuh si Obos. Coba acan menang pesangon. Nah si bos itu patut. Apa gitu mah tuh kamari inventaris kantor bawa balik ka imah. Hese atuh, Pi. Apaan lo CCTV di mana-mana, Pe? Mungkin kami disangka maling. Nya aturan ngadu we ka pengadilan. Mending lamun menang, lamun eleh kurang boborot atuh. Bener oge nya. Bener nih. Tapi tenang, budak si Obos geus disandra ku ami keur jaminan. Wah, ada pisan ta ide. Ngomong-ngomong, gimana beres si bosna? Iya, aya di jero beudang ami karek 3 bulan. Apa? Wis, sepatu anyar euy. Ade gitu euy. Yo, Mang. Orang boga sepatu anyar. Asli Cibaduyut. Ah, alusan sepatu urang atuh, Mang. Sanajan modelna lila, tapi tetap gaya. Nah, tah, Mang. Didinya bisa ngabedakeun teu mana kulit asli, mana kulit palsu. Kumaha carana? Tah, kieu carana teh. Bawa sepatuna, simpan di luar, 2 peuting weh. Terus, lamun dicocok kurang itu tuluy bentol, berarti eta kulit asli. Oke, terus bentol. Om, apa tuh? Yang magelis masuk sibuk. Kumaha gitu dah? Kayaknya Om ada anak sibuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ade, terus di mana, Del? Les bahasa Inggris? Wah, hebat. Berarti terus biasanya harus bahasa Inggrisnya. Nya tuh. Si ku aya di tes. Ari bahasa Inggrisna panto naon? Door. Benar. Lamun bahasa Inggrisna muka panto. Open the door. Wes. Bener hebat. Lamun panto hese dibuka. Oh, mohon eta mah gegedor. Mang, kumaha pamajikan teh aya perkembangan? Acan wa euy. Tanggeus kaguguran 2 tahun ka tukang. Can hamil deui. Geus dipariksakeun ka dokter kandungan, Acan. Enggeus wa. Cek dokter teh, cukona naon? Kandungan mah sehat. Syukur atuh ari sehat mah. Tapi cekolot lamun hayang boga budak kudu nyobaan ngurus budak batur. Biasana telila sok tuluy boga budak. Berarti lamun hayang boga pamajikan kudu nyobaan ngurus heula pamajikan batur atuanya. Mulai kawani mah Da urang izin heula we ka salakina.